Halo, assalamualaikum. Kumaha kabarna, Dalaramang? Mugia hidup sehat, oge tetap semangat diajar bahasa Sunda nya. Alhamdulillah, dinten anu ayeuna urang bakal diajar deui bahasa Sunda. Anu materina dinten ayeuna teh nyaeta ngeunaan kecapananya sareng rajekan dwi reka. Satu acan diajar, mangga hidup siapkeun heula alat tulis oge buku paketna. Saparantosna kitu mangga bukuna tiasa dibuka kaca 78 dugi ka 78 materi ngeunaan kecapananya sareng kecap rajekan dwi reka. Tah, naon atuh ari kecapananya teh? Kecapananya nyaeta kecap anu dipake pikeun nanyakeun hiji hal. Nanyakeun mah bade dina bahasa lisan atanapi bahasa tulis. Enten fungsi tina kecapananya teh nyaeta kecap anu sok dipake ku urang nalika urang bade nanyakeun hiji hal. Dinten ayeuna urang diajar 5 kecapananya. Mangga ku hidup tiasa diaos anu kahiji aya naon. Pikeun nanyakeun benda atawa hiji hal, kaayaan atawa kalakuan. Conto, naon gunana mun urang getol nabung? Nah, eta hiji. Nu kadua, aya saha. Gunana pikeun nanyakeun hiji jalma atawa hiji pihak. Conto, saha ari anu disebut pahlawan teh? Anu katilu aya iraha. Fungsina pikeun nanyakeun waktu kajadian. Conto, iraha anu rek piknik teh inditna? Kaopat, kumaha? Pikeun nanyakeun cara atawa proses hiji hal. Conto, kumaha carana jadi anggota perpustakaan teh? Nah, anu terakhir nu kalima nyaeta sabaraha. Fungsina pikeun nanyakeun jumlah sakumaha lobana hiji barang. Conto, sabaraha harga pulpen teh hijina? Nah, eta conto kalimat oge fungsi tina kecapananya, tina 5 kecapananya. Anu salajengna saparantosna urang terang ngeunaan kecapananya, materi anu salajengna nyaeta ngeunaan rajekan dwi reka. Naon ari rajekan dwi reka teh? Ari rajekan dwi reka teh nyaeta kecap anu dirajek atanapi bahasa Indonesia nama diulang bari ngarobah sora wangun dasarna. Janten aya kecap dina bahasa Sunda anu dirajek atanapi diulang. Nah, ayeuna urang diajar conto kecap rajekan dwi reka. Payedi masihkeun 3 conto. Anu kahiji aya kecap sura seuri, asal kecapna seuri. Teras dirajek janten sura seuri, diulang 2 kali tapi aya parobahan suara atanapi sora jadi sura seuri. Contoh kalimatna, meureun wawuheun anu matak tita tadi sura seuri ge. Nah, seperti itu nya. Anu kadua aya kecap tumpa tempo, asal katana tempo. Contoh kalimatna, Jang Udi tumpa tempo ka kolong meja neangan patlot. Tumpa tempo, asal katanya tempo. Yang ketiga nu katilu aya kecap tual toel, asal katana toel, diulang dirajek jadi tual toel. Ulah sok tual toel ka batur teh bisi getekeun. Nah, eta contoh kecapna. Kumaha ngartos materina? Pami aya patarosan atanapi aya nu bade ditaroskeun mangga tiasa hubungi ka Payedi wae nya. Saparantosna hidup ngartos maham kana 2 materi anu nembe ku urang disakseni sasarengan nyaeta ngeunaan kecapananya sareng recap rajekan dwi reka. Ayeuna urang latihan sasareng. Mangga hidup tiasa muka LKPD bahasa Sunda dina map anu tos disayogikeun ku Payedi. Saterasna kerjakeun LKPD-na sata acan disimpen deui pariksa deui LKPD-na bisi aya nu kalangkung. Bisi aya soal anu teu acan kaeusian ngeunaan 2 materi nu tadi mangga tiasa ditingali deui.
Tah cekap sakitu materi anu kupaya ditiasa didugikeun dintenan anu ayeuna, materi ngeunaan kecapananya sareng kecap rajekan Dwi Reka. Mudah-mudahan hidup tiasa ngartos tiasa maham kana materi nanya. Hatur nuhun parantos diajar bahasa Sunda tepang deui minggon payun dina pertemuan anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.